Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batapang dangu deunya sareng di acara mana nyaeta dongeng pangmurah mana di kidagar spesial YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa naraskeun hancan katunda hiji lakon anu judulna Kasasar Lampah. Kumaha terasan ieu lakon urang Bandungan we sasarangan sakedap deui asa nama pamustungan atanapi ieu teh episode anu panungtung rengse nya Kasasar Lampah dina episode nu ka-7. Pamirsa sadayana mugi-mugi wae sanaos barijeng basajan dongeng aki tiasa janten panglipur kalbu pangobrah kana manah pangrepeh kana hate. Ubar ngabang melirkan kacape saparantosna urang sadidinten kasab milariki payah oge mulangkeun katineng ka mangsa jaman kapungkur di mana kapungkur mah urang teh hiburanna ngadarepong payunan radio ngadangukeun dongeng Sunda bari baterena dipoe heula nya. Anu ngalaman mangga komen atanapi mairan dina komenannya pamirsa. Mugi-mugi oge sasieun sabeunjeureunna aya hikmah nu tiasa dicanak urang sadaya kangge pienteungan urang hirup kumbuh di alam dunya. Satacan aki medar dongeng mangga pamirsa nu teu can subscribe nu numean manco ulah asa-asanya di subscribe wae. Ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi pamiyakin raskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kasadayana nu parantos subscribe, like, komen oge share dongeng-dongeng aki. Ka grup WA, Instagram, Telegram sareng saja bina deui. Hatur nuhun mugi-mugi sadayana ya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna. Urang keureueuh dongengna urang ngamparkeun deui sama kabitanana para samakna. Sor bajigur sareng awugna mangga. Kaparayun sadayana prung Kosim teteg ayeuna mah hatena teh sanggeus meunang bong bolongan ti Ustad Tatang. Kayakinan jeung kaimananana ka Gusti Allah ningkat sabada harita. Yen teu aya hiji hal oge anu bisa kajadian lamun teu saidin Allah anu maha murbeng alam. Kenaon aing make jeung sieun nya da ari can didinan jeung can waktuna ceuk Gusti Allah mah aing paeh ku jurig mah moal paeh aing teh meureun. Aing mah yakin kana omonganna Ustad Tatang. Aing rek leuwih getol ibadah. Kitu norowecona hate Kosim salila di perjalanan balik ka imahna. Isukna Kosim asup gawe deui hatena yeuna mah geus eueuh kasieun sabab geus yakin kana kakawasaanna Gusti Allah. Manehna digawe cara biasa teu nempokeun naon-naon. Atuh ngurus kebon dununganna rajin palataran imah jeung taman atuh dibersihan. Pokona mah Kosim gawena soson-soson. Teu aya carekeunana dununganna nyaeta yayat atuh bungaheun nempo tukang kebona anu gawena tambah alus. Manehna tara owol ka pagawe babari pisan barang berena. Saminggu ti harita pas dina poe Kemis Kosim digeroan ku yayat. Manehna nyaeta Kosim gura-giru nyampeurkeun dununganna ka tengah imah. Aya pikir saeun naon agan sarareuwas abdi teh. Nah aya nu lepat padamalan abdi. Ceuk Kosim bari emok dihanap teu wanieun pikeun diuk bareng jeung dununganna. Ieu Sim, uring rek nitah ka Kosim. Pangbersihankeun imah titinggali nungkuring anu di kebon cau. Wayahna beresan lamun aya genteng nya genteng nu bocor atawa nu beulah. Wayahna beneran tah kitu Sim kumaha sanggup.
Cek Yayat bari netep ka Kosim. Mangga sanggem juragan sanggem. Kosim ngajawab bari ungeuk. Syukur dari sanggup mah. Tah ieu duit 100.000 keur meuli cet jeung anu sajena nya. Mun kurang bebeja bae engke. Tah ieu mah 1 juta mere keur Kosim. Yayat ngodok saku celanana tuluy ngasongkeun duit sabeungkeut hareupeun Kosim. Nah ageng-ageng teh ngatukan masihan ka abdina da abdi mah teu kedah diburuhan deui. Akan abdi mah pada mal agan anu digaji tiap bulana. Kosim rada heran manehna keru. Naha bet dibere duit anu sakitu lobana. Nya Kosim teh pagawe kuring bener, tapi tugasna bebersih di dieu. Di imah jeung ngurus kebon lain ngurusan imah anu di kebon cau. Ieu mah hetang-hetang kanyaah kuring we Sim. Hitung-hitung bonus keur Kosim anu gawena hade salila ieu. Yayat tetep maksa ngasongkeun duit malah disesalkeun langsung kana saku bajuna Kosim. Atuh nuhun atugan kedah iraha abdi ka kebon cau. Kosim meleh deet. Teu wani bahas sanajan dina jero hatena mah geus mulai mimiti timbul rasa curiga. Ayeuna we Sim lah sabab isukan eta imah kudu geus mimiti dibersihan. Cek Yayat siga anu ngaburu-buru. Teu pameng gitu kan akan taman teh jukutna nembe sawah ku abdi dirapihana. Teu acan rengse sadayana. Walon Kosim semu bingung. Keun bae Sim lah jukut mah engke digaweana mun geus meresan imah di pohon caunya. Dina cumarita katempo pisan yen Yayat teh keukeuh nitah Kosim balik harita keneh. Ya sae ari kitu mah abdi mah ngiringan wae kumaha juragan. Hate Kosim geus mimiti teu puguh rasa sabab dununganana satengah maksa pikeun manehna gancang-gancang balik harita keneh ka kebon cau. Sanggeus beberes saperluna Kosim ngagedik balik ka kebon cau bari mawa duit anu loba pisan pikeun ukuran zaman harita mah. Sabab emas 24 karat ge ukur 20.000 sagram hargana teh. Aduh. Palang siang ya duit keur nyebakeun awak aing ka siluman pupuntanganna juragan Yayat. Duh. Aing kudu geura mampir heula ka Ustad Tatang kaya kieu mah. Tak bae hate Kosim teh nyangka dirina bakal diwadalkeun ku dununganana. Atuh Kosim tambah gancang lempangna maksudna ukur hiji hayang geura tepung jeung Ustad Tatang. Teka catur di jalana jog Kosim geus anjog ka imah Ustad Tatang kasampak Ustad Tatang keur maraban manuk ti kukurna di hareup imah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kosim ning. Ayo Sim ka dia ka jero Sim. Ustad Tatang ngagantungkeun deui kurung manukna tuluy miheulan asup ka jero imah. Wah Sim, bejana Ustad Tatang miheulan tumanya. Oke ya Pak Ustad mata abdi geura nepungan ka dieu teh barabat bae. Kosim ngadongengkeun naon-naon anu karanapan tadi sore kumanehna. Timimiti digawan ku Yayat nu jadi dununganana tuk tepi harita nepi ka imah Ustad Tatang. Tak kitu Pak Ustad, cek Kosim mungkas caritana. Oh kitunya. Cik, ari duitna mana? Urang ilikan. Cek Ustad Tatang nanyakeun duit menang pamere Yayat teh. Iya Pak Ustad, Kosim ngaluarkeun duit pamere dununganana tina saku bajuna.
Ustad datang ngepul eta duit tuluy manehna mapatkeun kalimah-kalimah suci anu fungsina ngadeteksi hawa siluman. Sajongjongan mah Ustad datang meremkeun panona kesangtis renung dina tarang Ustad datang. Sanggeus meunang 15 menitan Ustad datang bentar lalaunan tuluy pok nyarita ka Kosim. Sim, bener panyangka Kosim teh. Ieu duit geus dicirian. Diparancahan jeung geus diikrarkeun pikeun tanda seba ngawadalkeun Kosim. Kosim derek disebakeun ka buta hejo awewena Sim. Waduh, abdi kedah kumaha tuh Pak Ustad? Silakan duh. Kosim teu wudu, tetep ngarasa geumpeur ari ngadenge kitu mah. Tenang Sim, sing yakin ka Gusti Allah. Ayeuna mah geura mulang ka imah anak pamajikan ungsikeun heula ka mitohanya. Di imah wiridan sing bekalnya ke peuting babage moal cicingeun. Sabab lamun diantep ieu bisa nyelakakeun kabeh warga dieu. Cek Ustad datang bari ngusapan tak-takna Kosim. Ya atur nuhun pisan ari kitu mah Pak Ustad, abdi amit heula atunya wi heula bade ngalaksanakeun anu tos dipiwarang ku Pak Ustad. Nya jung atuh sing teuneng nya. Mohon Pak abdi reug ari bade dibantosan ku Pak Ustad mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanggeus ngungsikeun kulawargana ka mitohana, Kosim gara-gara wudu tuluy salat Isya, beres salat gap manehna kana tasbih tuluy ngadeluk ngawirid nepi ka tengah peuting. Liwat di tengah peuting di luar ngadadak datang angin liliukan. Sorana ngaguruh ting sareor matak pikasieun. Teu lila cungungung anjing babaung, mani melewung ti kajauhan. Kotoplak, kulotrak. Sada kareta anu ditarik ku kuda, beuki lila sorana beuki deukeut. Reg sora kareta kuda teh eureun pas pisan hareupeun imahna Kosim. Hiem. Kadenge sorana kuda ngahiem, tuluy jempe teu kadenge naon-naon. Di jero imah Kosim ting puringkak bulu punuk sabab bareng jeung datangna sora kareta, kaambeuk kumanehna bau kemang jeung menyan manis santer. Tuluy ganti ku bau bangke jeung bau hapeuk lalai badot. Silakan. Jurig deh geus datang ka mana nyari Ustad datang duh bawa-bawa ka sarean atawa pohoeun. Tiwas yeuh kaya kieu mah. Kosim geus mimiti kalimpudan rasa sieun sabab Ustad datang can keneh datang. Pamirsa sadayana ulah hilap ya dongeng teh dialpukan ku aplikasi di Shopee sareng Lazada. Kanca wargi Kidagar Official di mana bae ayana anu tos biasa atau nepi resep ulah galeuh online nya di Shopee atau nepi Lazada mangga balanjana tiasa ngalangkungan produk-produk nu aya di dongeng aki. Kantun klik we salah sawios produkna engke pamirsa bakal lebet ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada. Saparantosna lebet ke aplikasi Shopee atau nepi Lazada mah pamirsa bebas bade ngagaleuh barang naon bae oge sakahoyong pamirsa. Barang nu dipajang di dongeng aki mung cukang komunitas tetapi linknya kangge lebet ka aplikasi. Bade digaleuh mangga henteu kitu sawios-wios. Hatur nuhun kanu parantos ngresahkeun balanja ngalangkungan produk nu aya di dongeng aki. Oge hatur nuhun anu parantos ngarojong padaran dongeng salamieu. Urang keudeuh deui dongengna. Kubrak di luhur para kawas aya barang berat nu ragrag. Blig sora dampa suku anu keur leumpang. Puas haseup bodas datang ting ti mana bekila eta haseup teh. Jadi ngawujud hiji makhluk anu pikasieun. Pangawakan jangkung badag beteungna bucitra kulitna hejo leungeunna buluan bari kukuna rangwa sadareukeut.
Panona molotot bolotot warnana beureum burahay bibirna kenal kedeplik bari jeung ranggeteng ku sihung. Ari letahna panjang ngelel pinuh ku ciduh warna beureum. Tempo eta makhluk kosim ngayak-yak bakat ku sieun. Awakna jadi leuleus satulang sandi komo barang ngadenge sora eta makhluk anu ngagerem bari rebek mata peureus kana ceuli. Ngak 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 ngak. Geus datang. Geus datang. Geus datang urang geus datang. Ngek ngok ngorong nginum getih ngakan ngarungengan anung ngak 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 ngak. Eta makhluk suka bungah siga nama ngomong bari dilagukeun sagala rupa tuluy emprak. Tapi pikeun kosim manehna beuki sawan, sarungna geus jemlong tatadi ge bakat ku teu kuat nahan kasieun. Naon yang ngarangi ngang seungeuleu. Mundungna ngaingeuki nganu ngangseur. Nyi Gedeng Suro buta awewe pemajikan goibna Yayat tambah mureleng karah kosim. Ragamang leungeun anu badag jeung buluan teh ngaragamang kana beuheungna kosim. Ramun Nyi Gedeng Suro meh antal kana beuheung kosim. Kosim ukur bisa peureum pasrah kana nasib anu bakal tumiba ka dirina. Dina kayan nu kacida gentingna kitu ngadadak brak panto aya anu mukakeun sakaligus corela celeng. Si horeng Ustad Tatang datang asup ka jero imah langsung narajang ka Nyi Gedeng ngagunakeun dampal leungeunna anu geus dieusi ilmu pikeun ngalawan bangsa siluman hiuk. Keduk. Nyi Gedeng Suro ngoceak. Malik sabab tonggongna karasana panas kacida dihancak ku dampal leungeun Ustad Tatang. Is nyingkah sim gancang nyingkah cek Ustad Tatang. Bari tuluy narajang deui kana dada Nyi Gedeng Suro tapi Nyi Gedeng ayeuna mah teu cicingeun. Leungeunna gancang newak pigelang Ustad Tatang bari terus dibandingkeun. Juralit cek. Ustad Tatang salamat manehna masih sempat koprol di luhur supaya awakna teu niban lemah. Barudak, adan. Ustad Tatang nyorowok mere parentah ngong nu adan kadenge ti luar imah. Satuluyna nguriling kadenge ti sakuriling imah sorana ngaguruh matak pikasieun pikeun Nyi Gedeng Suro. Si oreng mah Ustad Tatang teh geus marentah ka santri-santrina. Pikeun mantuan manehna newak Nyi Gedeng. Pangaruhna pikeun Nyi Gedeng kacida hebatna awakna karasa panas kacida. Malah geus ngebul kaluar hasup tina pori-pori kulitna teh. Tapi Nyi Gedeng tetep ngalawan manehna mapatkeun ajianana ngagayuh angin topan hiuk, gelebug, seor. Angin datang manibadag muih di imahna kosim. Santri-santri sawareh tinggal ubrag lalabuh teu kuat nahan tiupan angin. Barudak gancang baca surah Al-Jin. Ustad Tatang ngomandoan deui. Gerenggeng barudak santri nu ngepung imah kosim meh bareng maca surat Al-Jin. Dadak sakala angin liliukan teh leler leungit teuing ka mana. Nyi Gedeng awakna tambah ngebul tapi manehna teu daek taluk kalah ngalengkah ngadeuketan ka Ustad Tatang. Ustad Tatang ngaluarkeun tasbih kayu kaokahna. Makhluk ciciptaan Allah. Lain kula tega tapi bogan maneh anu deleka. Robi anni masyaniya asyaitonu binusbin wa adaba.
Rabbi a'udzubika min hamajadis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa kifun min kulli syaiton marid. Beres maca eta kalimah sabrut bae Ustad datang naraja ngagunakeun tasbihna kanyi gedeng suro. Jebret gur prai purulu. Jirim nyi gedeng suro kaduruk tuluy ancur jadi lebu leungit katebak angin bareng jeung sorang ngajeritna anu les-lesan. Kalimah anu ku Ustad datang dibaca teh nyaeta ayat-ayat pilihan ti Quran surat Syad ayat 4 hiji, Al-Mu'minun 87 jeung 88 serta surat Syafaat ayat ke-7. Ayat-ayat eta khusus bikin ngalawan bangsa jurig atawa dedemit anu sok ngaganggu ka bangsa manusia, samodel kasurupan budak leutik sok ceurik wae tapi teu aya cimataan. Tapi kanu rek disebakeun. Ustad datang nyamperkeun ka Qasim anu masih nyuuh dina handap meja. Udang sim, geus aman. Cek Ustad datang bari nepak punukna Qasim. Qasim lalaunan nguniang hudang tuluy luak liuk siga aya anu diteangan. Kadieu deui moal buta teh Pak Ustad. Cek Qasim masih sieuneun bisi nyigedeng datang deui. Wah sim geus moal ngaganggu ka sasaha ayeuna mah. Geus musnah eta buta teh. Walon Ustad datang. Atur nuhun pisan Pak Ustad. Parantos nyalametkeun nyawa abdi. Lain kuring nu nyalametkeun mah mungguhing pitulung ti Allah sim. Ustad datang kaluar ti imah tuluy ngabringkeun santrina pikeun baralik ka imahna sewang-sewangan. Isukna Qasim init ka imah Yayat maksudna mah rek eureun digawe tapi barang srog ka imah dununganana. Didinya geus pagimbung loba jelema, mobil pemadam kebakaran ge geus aya 5 na ngariung di eta tempat. Aya naon ieu teh Kang? Qasim nanya ka satpam anu biasa jaga, anu kabeneran nangtung deukeut manehna. Imah juragan Yayat kahuruan tadi subuh sim. Jawab satpam bari nunjuk ka imah Yayat, bener bae. Imah Yayat teh geus rata jeung taneuh karis sesa-sesa wangunan, eta ge geus tarutung kaduruk ku seuneu. Qasim muru ka imah Yayat tapi dihalangan ku saurang polisi. Ulah ngadeukeut bahaya, masih panas teh. Cek polisi bari nahan awakna Qasim supaya teu maksa ngadeukeut ka imah Yayat. Dupi juragan Yayat salamat Pak. Selamat tuh, dina ambulan tuh keur diubaran dengan istrina mah tiwas teu katulungan. Qasim ngaharuk ngadenge kitu teh. Lain sedih ku Yayat tapi sedih ku Ningrum dunungan awewena anu kacida bageurna ka pagawe teh. Qasim ngaleos balik deui ka imahna bari ulang mikiran eta kajadian. Sajadi kajadian ieu teh aya patula patalina jeung musnahna Nyi Gedeng Suro anu keur peuting rek maehan aing. Nyalah pasti kitu nak jurigna musnah mahartana oge milu ngaleungit meureun. Cek Qasim dina jero hatena. Sabra kajadian imahna kaduruk heuleut 2 poe bengkel Yayat ge kahuruan. Kabeh wangunan jeung eusina musnah taya nu nyesa, eueuh anu kapulung. Ngadenge kitu pipikiran Yayat tambah baluang. Muter lieur anu teu aya hinggana geus mahartana musnah kabeh manehna oge kaleleban ku Nyi Ningrum. Anu maot alatan kalakuan manehna keneh. Padahal cintana ka Ningrum teh mani totomplokan pisan. Antukna akal sehatna pegat dirina teu sanggup nandang eta cocoba, jung Yayat nangtung tuluy mukaan baju jeung calanana. Geus bubulucun mah beretak lumpat bari tataranjang. Ningrum, Ningrum, tungguan Akang Rum, Ningrum, iya Akang datang. Itu Ningrum, kalah lompat.
Ulangnya jenajang tu. Yayat lumpat bari gogorowokan, regeureun tuluy ciri hieu seuri telila segruk ceurik, siga nu kanyeria. Gek manehna diuk tuluy ngarawu daun garing anu ngagunuk sisi jala. Tah, duit cadet loba tah, duit jayat loba. Tah, hayang teu. Daun garing tuluy dibagikeun ka saban jalma anu ngaliwat. Yayat teh akhir nama owah pegat akal koredas iman teu kuat nandangan hirup sangsara di alam dunya nepi ka kasasar lampahna. Sabab lantaran ngambah jalan salah Yayat teh ayeuna teh ayana di rumah sakit jiwa Cisarua ngeusian bangsal 11 blok F. Bisa aya di dinya ge sabab ku Ustad Tatang jeung Kosim dibawa ka dinya. Karunyaeun keneh Kosim teh nempo dununganana luntang lantung buligir di pinggir jalan bari teu aya anu ngurusan. Sabab Yayat geus pahatulalis. Pamirsa sadayana anu mika mumet dongeng Sunda, lalakon kasasar lampah urang cekapkeun dugi ka dieu. Kidalang nyuhunkeun dihapunten samudayaning kalepatan bilih dina medar ieu lalakon seueur cariosan anu kirang merenah. Babaran kecap sareng unak-unuk basa nu teu nincak galur. Nami aya nu kasabit laku lampah anu ngiring kaguar. Sadayana ukur rekaan pikeun hiburan urang salerea. Daya maksa dan sanes nyuhunkeun dimalu margi pribados mah dalang ge dalang basajan dalang bodor pamiarsanya. Kumaha cenah lalakon kahirupan Yayat satrasna? Urang guar dina buku Kasasar Lampah jilid kedua. Aya terasanana eta teh pamiarsanya, tapi kewe urang guarna. Anu palai diteraskeun ka jilid kedua mangga Kasasar Lampah kedua. Kantun komennya dina pairan. Anu palai digentos ku nu sanes heula mangga ku percintaan atau napi dongeng sanesna. Dongeng drama, jurig dan lain-lainnya. Pamirsa sadayana, Kasasar Lampah tamat dugi ka dieu rengse nya. Sakitu panginten, mugi-mugi we lalakon Yayat teh aya hikmah nu tiasa pikeun pieunteuan urang sadayanya. Dina hirup kumbuh di alam dunya ulah dugi ka bengkok sinembah, ulah dugi ka Kasasar Lampah, ulah dugi ka poekeun nya. Tepi ka coplok iman kawas Yayat. Pamirsa, hatur nuhun kasadayana parantos satia mancos satia ngadangukeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Bisarwitina teu dongkap-dongkap ya urang pungkas wae da panginten bagian tamat mah biasa sok tara norojol bisarwiti mah. Sakitu heula panginten kapihaturnya akina amit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah rengse.